Abdi sadayana tepang deui sareng pun Roni Kuswandi dina acara Maca Carita Pondok anu nyenak judul Bilatung karangan Cece Purdansyah. Saha wae nu ngulampreng di sabudeureun tiram permai. Pamumun bada magrib karasa asa ulin di tengah-tengah taman anu nya lega nya sareungit ku kembang baranang ku lampu sapaparat jalan. Tapi upami tidinya terus ngetan berasna ka komplek perumahan keumeuh nu dicicingan ku rakyat masyarakat nu imahna brabru ku barang rongsokan jeung satengah runtuh. Mapai gang leutik nu sajajar jeung solokan anu teu make tutup komo ku tembok ku papan ge henteu. Solokan jeung gang eta teh minangka bagian tukang ti perumahan tiram permai. Sabada nyorang tempat anu asri teh lebah dinya mah wayahna irung kudu ditungkupan. Gang leutik nu sajajar jeung solokan anu teu make tutup komo ku tembok ku papan ge henteu. Solokan jeung gang eta teh minangka bagian tukang ti perumahan tiram permai. Sabada nyorang tempat anu asri teh lebah dinya mah wayahna irung kudu ditungkupan. Kakara 5 poe daman unggah deui ka imah eta teh imah leutik nu dijieun tina bilik tea. Sanggeus 3 taun nyumput di wilayah Pakidulan Cidaun lantaran harita manehna diudag-udag ku Petrus. Atona bersih ngan oro kaya dewol tapak ngalicin minuhan dadana jeung tonggongna. Masa kakara datang zaman numpi heula di kamarna meunang sababaraha poe mah puguh we keur tatangga-tatangga nu deukeut ngarasa anehna keur imah nu salila 3 taun sakueum kosong molongpong bari bau inuman keras sabab basa daman kabur teh ninggalkeun inuman keras di imahna pipirna jadi lalening. Bilikna nyacas beunang ngapur nu leuwih aneh saban isuk aya mojang geulis sasapu hareupeun imah bari ngelek budak kira umur 1 taun. RT nu pangheulana datang teh sabada narima laporan ti para tatanggana. RT ngarasa boga kewajiban nepungan pangeusi imah anu asing keur balarea. Barang gok teh yang daman pisan. Geuning maneh daman. RT ruasna keur leres damang Pak RT rumah os abdi teu nepungan heula. Ceuk daman solongkrong munjungan nu diajak sasalaman masih keneh ngajanteng. Hareugeun. Ke bener maneh. Ieu teh daman. RT keukeuh bangun nu teu percaya nyaritana tetep teu reugeus jeung kasar. Leres pisan katerangan nu kapungkur aya keneh mangga uningaan. Daman ngasongkeun KTP heubeul. Atuh ieu KTP abdi nu enggal di Cidaun. Sakan tenan nepangkeun ieu pun bojo sareng pun anak. Pun bojo kawitna ti Cidaun. Tepang sareng anjeunna teh waktos abdi kakaburan. RT nampanan KTP daman duanana sabada nelek-nelek KTP ret kamojang nu keur mangku budak gigireun daman. Sanajan ukur dibedak jeung lipstik saules tapi tetep nembongkeun tangtungan mojang geulis Pakidulan nyi mojang tungkul ajrih lantaran dipentrong ku tamu nu can wawuh. Pun bojo teh putrana ajengan Cidaun anu katatamuan ku abdi salami-lami. Ceuk daman. RT asa digentraan gancang miceun tetep kaluar jandela tuluy nyerengeh seuriku da tambah era. Syukur maneh bisa balik deui mah. Komo dina kayaan cager siga ayeuna. Boro tadina mah ku tatangga-tatangga maneh di dieu disangka geus langlang ka alam akhirat. Meungpeung ayeuna alamna geus aman deui omat kalakuan teh kudu sing terus siga ayeuna. Ulah balawanan, ulah sugang sigeung ka batur, ulah bubak babuk jeung tasak tusuk. Ulah puras peres jeung budak badog siga nu geus-geus batur jumago maneh mah kudu bisa meper amarah lantaran identitas maneh mah geus kacekel ku tiap sektor jadi gampang nyerek. Ceuk RT rada panjang lebar ngahaja dipake kasempetan pikeun miceun ka era kusabab mata karanjangna ngarasa katohyan.
daman mentegeg tabah ngadenge kecap budak badog teu masa ngabadog mah ceuk hatena osoke meres da ka supir jeung toko-toko bogana babah nusuk tukangna tapi da ka mangkeluk nusok nyoba-nyoba ngaranjah tegal lega aing jumawa da heungan ka aing calo-calo supir jeger kabeh tukang dagang tunduk nangan ka aing sidaman si urat kawatya si tulang wajah tapi teu rumasa budak badog ngaranjah imah batur teu rumasa ngarogala manusa nu salira para di ngaganggu boga manusa nu handap asor aing jeger rumasa tah dina dada gambar naga kop dina tonggong gambar singa atau aing kakaran nemongan upami aya nu usik ajak tarung memang kitu adat zaman keur zaman ngalaga tatona teu katembong sabab kabunian ku baju pun tarung aya nu ngajak kelut bajuna dibuka kakara tembong si makna sarta kanyawan identitasna jen manehna teh jeger kelas wahid kalampahan baheula kudaman dikubur dina sanubari pangjerona dipupus ku tekad duk handel manglapis-lapis ladang meuseuh diri di mama ajengan lain aja geus jadi mitoha. Kalakuan Nabi nu kapungkur memang bedang Pak RT nanging teu rumaos kana budak badog mah. Upamana eta mah RT gancang nembal kadengeun aku RT sora daman rada bawaan. Geus sabaraha poe aya di dieu RT gancang nyalenggorkeun perhatian daman nyaritana teu legeg teuing siga tadi. 5 dinten. Kana naon usaha ayeuna? Maksud mah kana dagang mung can aya rongan kanggo modalna. Daek jadi satpam jaga peuting di komplek Tiram Permai. Kebeneran kepala proyekna kungsi datang ka bapak minta tenaga saurang deui dibere sepeda inventaris hiji keur kontrol lokasi. Daek jadi satpam jaga peuting di komplek Tiram Permai. Kabeneran kepala proyekna kungsi datang ka bapak minta tenaga saurang deui dibere sepeda inventaris hiji keur kontrol lokasi. Cek RT yukna tumpang kangki ngarandena rada ngadang heak kusiwal ngaluarkeun udud jeung bensin lenyun udud geus diseungeut mah rokok jeung bensin dibebeskeun deui kana saku jaketna eueuh basa keur nawaran. Jam 12 berang panas poe entak-entakan di kantor direktur Free developer nu ngabangun proyek Tiram Permai. Opat urang jalma keur ngobrol dari anaker. Kumaha Pak Lurah konsolidasi ka masyarakat nu nyicingan tanah beula wetan teh atos? Cek si pipi kebi pakulitan bodas pinuku bintik-bintik. Pendekatan sih atos bagus. Sulitna tanah didinya teh hese dibebaskeunna soalna tanah milik malah disertifikatan sagala. Saya ge nyaho eta mah nya status saya nitah ka didinya ngayakeun pendekatan ke masyarakat. Dari tanah milik negara mah meureun saya meulina ka pamarentah. Si kebi emosi. Kinten-kinten sabaraha unit pada namihan proyekna? Yah kana ratusan, 200-an lah. Tilu tipe 36, 45 jeung 50 jangkauan ke masyarakat menengah nu geus mangan tipe 70 kaluhur. Lurah kan geus dibere gratis uang muka jeung karinganan cicilan. Jabat tipe 70 naon deui sok ti saya mah. Karunya jeung si RT si RW can kabagean saya era can boga kahadean. Sok tolong kan lurah ge sarua jeung nulung ka RT RW nu can boga imah layak huni. Ceuk si kebi bari ngagilir-gilir pulpen. Mereka teh sebetulnya mau ngejual Pak Agus tapi harganya mereka nu nangtukeun. Lurah kudu ngarti saya teh geus bisa geus nyieun jasa ka pemerintah nyulap kawasan keumeuh jadi kawasan elit kari sabelah deui beulah wetaneun. Lurah kan tahu saya geus boga restu ti pusat keur nyieun ka kawasan elit ti dieu. Karasa teu kulurah kawasan ieu teh geus nyokong kana segi para wisata didinya kudu tanggap atuh ulah ngantos kawasan nu kumuh dilestarikeun. Soal harga saya kan geus nangtukeun per meterna sakitu rugi atuh saya kudu meuli tanah bari harga sarua jeung imah nu ku saya dijual. Masyarakat kan mikir lantaran geus aya komplek di belah kulon ya. Lurah kan kawasa di dia bila perlu main keras eutik. Saya bisa ngajamin ke kaluhurna. 1 juta eta jeung RW pokona saya mah di belakang anda lah.
RT jeung RW ungeuk red dua anak kalurah ungeuk deui roman beungeut tapi nu kunedapi welas asih sangkan ngaheukeun pamaksudan Agus Dermawan Cukong developer nu beutik beuteung sarua jeung beuteung RW. Bedana si Kebi mah sugih ku banda, RW mah masyarakat imah ge ngadago-dago janji si Kebi nu rek mere uang muka gratis. Hanya kal proyekna can ngajenggleng alias masih keneh planning nungguan pembebasan tanah. Kumaha mun disingsieunan ku abdi rehna daerah ieu bade dianggap proyek pengelolaan air bersih jigana masyarakat ge bakal mikir tebatan lapur teu meunang ganti mending keneh dijual. Sareng deui seueurna warga di dieu mah urban. Di desa-desa nu kapungkurna ngicalan sawah jeung kebon di kampung dipeserkeun tanah di dieu 5 tumbak duit ka 10 tumbak. Ajeun PTTF bari kumuh bari keumeuh geuleuh betah wae katempona teh dasar urban ti kampung teh ya. Ceuk RW hayang katangar sorana mimiti kadenge. Brilian Pak RW. Eta ide bisa ngangkat harga diri Pak RW pikeun promosi jadi lurahkeun. Mun aya kesempatan ku saya dibantu, laksanakeun eta ide semampu Pak RW. Iya kan Pak Lurah? Lurah ungeuk bari panonna mah ngadelek ka RW geus. Meunang kamu pakatan lurah jeung RW kaluar ti kantor rek balik. Pak Lurah, tunggu heula panguruskeun kartu penduduk keur sobat saya tiluan cicingna di blok A. Pindahan ti mana? Alah, awas ka Karawuh wae ka saya. Pokona beres sakalian tah dina amplop ngaran-ngaranna sakalian deui. Mun geus beres KTP pangaktekeun ngaran anyarna beres. Aya perlu nanaon lurah datang ka saya tong era. Agus Dermawan ngadudut amplop kandel dina saku kamejana sakilat dibebeskeun kana saku kameja lurah. Di jalan RW ditelor ku lurah. Hari Samsu baru karena strategi cik atuh mikir ari hayang boga duit mah nu boga bati gede dina ladang ngabebaskeun tanah ka developer teh ulangan bupati wali kota jeung camat. Urang ge kudu pinter carana nya ngamainkeun harga sok ngarinyuhan wae kana rencana batur teh. Saja jalan RW jempe rumah sabelegung lurah terus gegelendeng repe sote sanggeus dua anana papisah di pengkolan. Teh tos aya jamina jangkung ageng teu aku kampak. RT ngawadul hayang dipiandel. Alus ari soal nu Agus Dermawan ngagamarkeun lekuk na pangawakan mojang. Geus aya. Ku eta punten gerak. RT nyolongkrong kana teli Agus Dermawan bari popoyong podan ajri. Sumutna nu bau WC teh ditompokeun kana teli Agus Dermawan. Atuh kapaksa Agus rada mengkek napasna teu kuat kungahe bos. Sorry RT saya can wani ka penduduk di dieu mah. Proyek bisa hancur jeung ulah nganggap ka saya tukang neangan ayam kampung. Neangan deui tinu jauh nu alus omat ulah ayam kampung. Agus Dermawan jamotrot RT ngabelehem. Seruput si kopi nu kari gegedona diuyup. Untuk koneng rametek ku gegedoh si kopi. Gagah hareupeun kantor proyek mobil baby Benz warna bodas bray panto hareup muka. Supirna keluar gura di rumah mukakeun panto tukang dua anana. Waduh, pageng abdi mendakan kesulitan masyarakat magehan tanahna. Tembal Agus sararea asup ka kantor RT Pangpandeurina. Lurah kumaha getakna? Dia teu lincah, lemah teuing mayunan masa. Ari ieu saha pageng merong ka RT nu ngahormat meuni mamandapan bari teu boleh sarangah serenge pok RT ngajawab. Abdi RT di dieu Pak. Naon cenah sababna masyarakat embung ngajual tanah na dikawit aya komplek di dieu tanah paliwetan teh hargana diparajangkeun margi tangtos bade kasabet deui ku proyek perumahan. Ayeuna teh aya nu hoyong 1 juta satumbakna, aya nu 800 pang alitna nawiskeun 7,5. Udah ya Pap, turun langsung kayaknya lurah dan camat udah gak mampu.
Cek Bu Ageng nu diuk tumpang kaki gigireun Pak Ageng. Saya nama Pak Ageng lungsur kanggo pendekatan. Agus Darmawan Mairan. Pak Ageng nelkeun suruh kana embun nu butak RT surti. Pak Ageng nuju ngemut. Okna cek RT hayang katangar. Ageng, kumaha upami disebatkeun wilayah kerese kedah enggal dikosongkeun margi bade didamel proyek air bersih. Warga nu bedegong teu kersa ngabebaskeun tanahna bade ditransmigrasikeun ka pentas. Giler matana ka Bu Ageng nu menerkeun androkna. Bagus oge, cek Bu Ageng. Agus Darmawan menterong ka RT tungkul. Oke, kalau terpaksa saya harus bertindak, saya akan turun langsung, tapi saya akan coba lagi dengan cara lunak. Ya kok, seperti cek RT, saya akan bicara dengan dalih itu. Tolong sama kamu RT, sampaikan ke lurah camat yang RW di wilayah Keresek, termasuk kamu RT. Poe Senin ditunggu di kantor saya rek mere pengarahan. Jadi, saya tetap menginginkan tidak terjadi kasus kekerasan atau keributan dalam masalah ini, kecuali kalau terpaksa, kalau mereka tetap membangkang. Mangapa diestokeun pisan dinten Senin Pak tabuh sabaraha jam 8 isuk-isuk kudu geus aya di kantor gitu. Pak, soal pesanan anak kita gimana? Bu Ageng ganteng balik ke Pak Ageng. Gampang urusan Papa. Bulan depan anak saya pulang di Amerika. Kakara lulus di Universitas Miami. Cing sadiakeun rumah tipe panggedena nu geus aya mun bisa maulah jajaran tukang. Tapi jajaran hareup nu panggedena si Herman kakara lulus di Fakultas Kedokteran. Jadi bagian hareup mah ara praktekna tada nembrak. Bu Ageng megatan kalimah Pak Ageng. Agus Darmawan unggut-unggutan. Gitu wae Pak Agus, mun bisa mah sertifikatna gancang katarima ku saya, anterkeun ka imah. Cek Pak Ageng bari cengkat dituturkeun Bu Ageng. Sakadap Bapak. Agus Darmawan sibuk ngaluarkeun cek trade nulis. Iya Pak, dicairkeun di bank ses. Pak Ageng nampanan ngan kaburu dipiheulaan ku Bu Ageng bus kana kantong. Janten kumaha pembebasan tanah teh Pak? Agus hayang muguhkeun. Tetap saya berkeinginan tidak ada kekerasan atau keributan sekecil apapun kecuali kalau masyarakat bedegong. Makanya Senin saya memanggil aparat terbawah di sini supaya datang ke kantor. Agus unggek. Dupi Senin teh enjing Pak? Tanya RT. Pak Ageng tengah warosup kana baby Benz. Nugas dibukakeun pantona gerung di starter. Bagus omat, kunci sareng sertifikatna karumahkeun ulah ka kantor. Cek Bu Ageng bari nutupkeun kaca mobil.